Di saat urang tamelar kakolot, ternyata aya budak nu kangen kakolot. Di saat urang poho kakolot, ternyata aya budak anu rindu kana sosok kolot. Di saat urang ngategenahkeun hate kolot, ternyata aya budak anu sono kana omelan kolot. Di saat urang hayang nyuuh, di saat urang bisa nyuuh ka kolot, ternyata aya budak yatim anu hayang nyuuh dina lahunan kolot. Deuk kusaha budak yatim disalametkeun lamun lain ku urang salaku umat Islam jeung Islam. Sim kuring memang dina metode ceramah sok aya kikieuan ibu, sok aya nyanyi gitu. Demi Allah, da kuring teu butuh duit, da kuring ge aya. Ngan sabalikna kuring sadar di antara nu hadir pasti aya budak anu nasibna sarupa kieu. Lamun andai kata kuring teu kikituan cantang tuh kabeh perhatikeun, cantang tuh kabere. Dede kamu sakola kelas baraha? SMP. Seragam terus kapeser, sepatu, otacan, oke. Dek kamu sekolah kelas baraha? Kelas 6. Notus teu aya saha? Ayah sono. Sono. Mama ayah. Singnya akan mamahnya doakan si ayah. Dede pautnya. Aduh. Serius dede SD. Oh, terus gaduh seragam atau sepatu. Ai nu teu aya saha? Mama bapak. Bapak, mama aya. Aya. Kamu sekolah kelas berapa? Kelas 5. Nutus teu aya saha? Mama. Sono ka mama. Lamun aya hayang ngagabrung. Bener kan? Oh. Aduh. Cai panon budak yatim lamun dipancing hese. Tapi naturalisme, natural, alami. Artinya aya tumbuh tina diri hayang nasibna sarua jeung batu. Nalika budak ibu ka sakola dituntun dianterkeun, budak ieu anu yatim moal aya nu nuntun, moal aya nu nganterkeun. Mata ngewa ka sida jalma lamun ijid ka budak yatim sabangor-bangorna budak yatim ulah pernah ditinggal ngewa. Sabab anak yatim adalah anak nu diistimewakeun ku Kangjeng Nabi Muhammad. Ulah urang teh haben-habenan we neangan perkara ngahargaan batur, ternyata urang teh terlalu jauh ngahormat nu jauh, ngahormat batur. Ieu di lemur urang aya anu hormateun, nyatana urang kalih yatim. Alhamdulillahilladzi sahibil fadli wal minnah wassalatu wassalamu ala markajid dairatun nubuwah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'alahu ila yauma sa'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah alayya amma ba'du. Kapihatur anu kusim kuring dipika hormat sahibul bait. Kapihatur anu kusim kuring dipika hormat Ibu Kepala Desa Buta Mandiri sareng aparatur pemerintahan setempat. Kapihatur anu kusim kuring dipika hormat Bapak Babinsa Babinmas anu seyogyanya anjeunna melayani ka urang sadayana, atau wabil khusus anu dipika hatur pika hormat anu dimuliakeun urang sadayana pun lanceuk Kang Ustadnana anu alhamdulillah didengat ieu tersumping ka ieu patempatan. Bismillah anu jadi sekar bubuka carita nu ngaguruh kana kalbu ngagalura kana dada. Nu jadi malati ati tara teh hate ngaguligah kana manah ngocok kana jantung dibubuh ku lapat alhamdulillah lapat panudung rambut takabur. Rupajejeut jeran pejit pasarek radina bayan nu ngahalangan tebusnya cahaya kudus kana sumpah manusia. Dipirikeun ku galindengna dua kalimat syahadat ibarat janji pasini ati. Hammo ucap mulang udar tina tali gadang mun geus hirup pas sadayana urang kawajiban mung angin kanggo ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Maka puji anu janten mimiti ngaji urang sangakeun ka Allah anu maha suci. Puji anu janten panghiasa rasa urang sangakeun ka Allah anu maha kawasa, anu mana alhamdulillah niti wanci nu mustari ninggang bangsa anu utama urang sadayana dina denget ayeuna dikersahkeun ku Allah tiasa ngayunkeun ana dua belah tangan ngayunkeun ana dua belah tangan sareng dua dampal sampean ieu pamugi sin aya dina kawilujengan munggu Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ibu sadayana Gusti mingkuring dipika hormat, ibu anu dihandap, anu di luhur, anu di pinggir sadayana oge teu diwanci-wanci. Qadarullah kersaning Allah Subhanahu wa taala urang tiasa patepang paamprok jongkok da ieu wajah. Mudah-mudahan dina ieu wajah teh sing ngajenengkeun hiji kaberkahan munggu Allah anu nyanak nyuraman ilmu mangpaat kanggo urang sadayana. Bapak Ibu sadayana Gusti mingkuring dipika hormat, kumargi waktos tos cekapan penlancok tos dugi ka ieu patepatan, ayeuna mah urang langsung wae jamunya. Urang langsung wae pangersana kanggo persiapan, urang langsung wae urang kapanggungkeun ka dieu karena anjeunna insyaallah tos ieu teh aya jadwal deui anu salajengna dan alhamdulillah qadarullah anjeunna tiasa dina rerumpahan ka ieu patepatan sadayana urang doakeun sing sehat lahir batin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga ku kituna urang papak wae kapihatur anu Gusti mungkuring dipika hormat pangersana Al Ustad Nana Gerhana disumanggakeun. Ibu-ibu ulah waka centil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Guar munggaran nu kelar jadi cimata nyamangsa naratas cinta antara hamba manusia. Beber layar tarik jangkar mungkas alam lalagasan nepungkeun janji pasini nu dipatri ku jatuh krami antawis pamegat istri nulat nyonto Kangjeng Nabi. Cunuk waktu nyamut catur nyungsi pasini birahi subaya anu ti heula munggaran pakait ati sejasi lipi kaheman sangsang badan titip diri. Da mugi kauntun tipung laksana paneja ati subaya anu ti heula geus moal galider deui. Siloka kang kalung kembang mangle tawisna ngahiji sagagang kembang kaheman saranggeui kembang kadedeh. Ingkang rayi anu sejang ngambah sagara ngarumah tangga neleuman leuwih ngalaki rabi diabrul-abrul ku dulur diabring-abring ku kadang wargi. Tong jejerih lamun seug meunang kapeurih sing bisa nadah musibah ku kecap sadrah miwah hamdalah. Dina nyacasna kertas bodas hidup duaan anak king sejang watretkeun kereteuning ati nu disaluyukeun jeung mangsa ayeuna mangsa nu pinuh ku kacinta wan nu pinuh ku birahi. Lamunan anu ngejentulir gunung-gunung belah kidul induh ieu mata timpuh sakolebatna ingetan lalakon mangsa katuka. Anjeun doaan melesatkeun gondewa kanyaah wirehing rumah tangga deuk diwuwuh ku sifat asah asih jeung asuh. Malah mandar rumah tangga hidup doaan sing repeh rapih ulah ripuh komo deui lamun rokok. Para asatid-asatidah, qori-qoriah, mubalik-mubaligoh, ketua MUI, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, hormateun simkuring, guruaneun pikeun simkuring. Ais pangampi pupuh lembur tikawit Ibu Kades, Bapak Kadus, RW, RT, BPD, LB, tur LPMD. Ibu miwah Bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak merbayak sa rekep deng-deng papak sarua. Moal deukna beda-beda. Dina saat nu ayeuna dina wanci nu kiwari ngariung mungpulung di ieu tempat boga maksud nu dituju boga maksad nu diseja nyatana bejana rek pangaosan ai ngaran-ngaran pangaosan teh kudu hade pangaosna ngaran-ngaran pangajian kudu alus pangajianna sabab rumus nu ngaran hirup matak pisalemeteun ulah ngarep-ngarep urang diajian batur lamun urang teu bisa ngajianan batur.
tong ngarep-ngarep urang dihargaan batur lamun urang teu bisa ngahargaan batur, tong ngarep-ngarep urang dihormat batur lamun urang teu bisa ngahormat batur. Matak jalma anu alus nyatana jalma nu bisa silih ajenan batur. Nah nana gerhana nyarita kitu sabab yen kuring sadar yen kuring beda jeung batur. Di mana ya Ustad merokna kieu? Abdi sehat sadar nu ngaran ajengan mah udeng badag gamis ngangsar sorban ngagaplek. Kurumuy ajengan sarupa kitu wilujeng sumping al mukarram. Coba ka urang eta buktina well. Lain assalamualaikum. Tapi keun bae daya teh mah sakadar cangkangna. Ngaran-ngaran kahirupan manusia mah aya cangkang jeung eusina. Alus cangkang goreng eusi mah da kadongdong ge lemes luarna ngan remet jerona. Matak nu ngaran hakikat hirup teh lamun ibu kulit hideung hayang bersih, hayang glowing babari tinggal meuli skincare. 1.700.000 insya Allah glowing ngan dibuka tiung mah engke kapanggih dina punduk mah ngarenge. Geblus karena bab rumah tangga resiko leutik nabung keur skincare kabedak dengan sanguh henteu. Akhirna beungeut bodas awak begung TBC pae. Kata melaan geulis nepi ka beak bengkak. Mengeus nu ngaran hirup mah tarimakeun kana perkara anu geus aya. Sabab ayeuna ibu tiungna saragam, bajuna saragam, entong waka sombong diri jeung bangga diri ku saragam tiung jeung baju. Da hakikatna mah nu kudu saragam mah tah eusi hatena. Karena nahawan tiung tatam baju saragam, ari hate teu saragam, tah ieu panu sok jadi piomongan teh. Jeung aya pangajian karena saragam hampura tah ieu pangajian babari bangkrut. Sabab ibu-ibu ngagugu ka kiai hese ngagugu ka salaki. Lamun ceuk kiai oyahna Senen kudu bodas jeung nganyuk bodas kabeh. Salah sahejo-hejo kabeh, rebo beureum-beureum kabeh, kemis ungu-ungu kabeh. Nepi ka Sabtu ceuk salaki riren ngaos teh mah sabab jangar kana babato. Ieu mah ngan sakadar alus penampilan wungkul mana atuh eusi hate. Noel. Nu kadua, ibu datang ka dieu teh boga tujuan. Rek pangaosan. Lamun tukang dagang neangan untung, mun tukang tani neangan hasil, tak ari ibu pangaosan neangan naon. Abis rek neangan kuring. Ibu neangan kuring deuk lumpat. Hoream sieun. Cek ibu pangaosan teh neangan ilmu. Grataros kapun bapak salaku ketua MUI desa. Pak MUI naon fungsina ilmu? Nyaka jawabanana al ilmu nur, ari ilmu teh cahaya. Lamun ilmu geus jadi cahaya berarti jelema moal poekeun oncor, tapi naha sakapeung kajadian ilmu boga tapi hirup poek wae. Da kabeh oge arapal ilmu tahajud tapi naha unggal peuting hees wae. Kabeh ge arapal ilmu sedekah tapi naha fakir miskin diantep wae. Kabeh ge arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga ulah pasea, tapi naha sakabeung mah jelema nu boga ilmu ge gurger wae. Ustad jeung ustad ge pasea wae. Di mana atuh letak cahaya ilmu? Ibu ge apal ilmu ka salaki kudu hormat, tapi naha duit leutik jamo trotoar. Matak boro-boro mah ilmu urang diamalkeun ku batur dedenge ku batur, ilmu urang teh sabenerna geus ditolak ku awak urang sorangan. Weh. Saha jelema anu bakal menang ilmu? Tah jelema anu alus wadahna. Wadah tina sagala wadah dina diri manusia aya nu ngaran hate disebut kolbun. Make malikun, kolbun, malikun. Hate adalah raja. Ibu bisa kumujeng hatena we keur alus dan nu keur boga hutang mah sirina teh rada mesem. Nya nu belah dinya maksudna. Aya belah dieu mah henteu. Gumantung hate. Keur mah hirup bodo kata mah saban geureuh ka batur. Keur mah bodo saban geureuh ka batur. Hampura Allah moal mere kapinteran, bodo wae loba jelema nyeri hate, komo pinter moal teu ngalayak batur. Matak paingan Allah teh teu mikeun ilmu ka urang, bisa jadi karena wadah urang mah kotor keneh. Harta banda hayang eunteup kana awak ibu da babari. Tinggal siapkeun wadahna. Keur mah hirup sangsara tapi gurah geureuh ka batur, panas ku batur, batur beunghar disebut nyegi. Batur beunghar majarkeun nuyul, batur maju usaha majarkeun dudukun.
tah ieu teh ngaranna suudon, maka harta moal enteup ka jelema nu kotor hate. Nah keur sangsara wae loba tatangga nyeri hate komo beunghar moal teu adigung ku hartana. Sautak sautik teh pamer we si eta. Boga kongkorong leumpang dongko. Boga pingel jiga nu setruk digibrik hayeuna nirujit. Padahal rumus hirup mah gedong sigrong mobil mewah sawalega hampura tungtung hirup mah sarua. Baju warna-warni aralus bari mahal deuk denai deuk naon ke tetep tungtung hirup mah boeh warna bodas. Gedong sigrong anger tungtung hirup mah nyereng kedong. Sawah lega anger tungtung hirup mah dikubur di sawah batur. Mobil mewah anger dianterkeun mah ku pasaran. Matak jelema ulah coba-coba goreng jeung batur, hirup urang keur di dunya, maut oge tetep butuh kudu ngaran manusia, matak ulah coba-coba goreng jeung manusia. Well, hirup sakadar disebut pinter kudu bodoh, disebut beunghar kudu miskin, disebut pejabat ge ku rakyat. Disebut pinter lantaran aya nu bodoh, maka tugas jelema pinter kudu loba nuhun ka jelema anu bodoh. Naha maka jeung nuhun kanu bodoh ku cara ngoncoran jelema bodoh, tapi kanyataan geus pinter ngadon ngahina nu bodoh. Deuk ngahina mah tong sakola luhur, jelema belet ge bisa keuna deui nya. Kaciri da ceramah teh ungeul gitu bae di dieu mah. Di dieu mah kan bae ungeul we ai datang ka imah mah di poho deui bangsa bodoh. Disebut beunghar lantaran aya si miskin. Maka tugas jelema luhur kuta gede dunya, gedong sigrong, mobil mewah, sawalega, duit loba, percuma duit loba, lamun loba jelema nu teu kabere duit ku eta lobana duit. Jadi lobana duit teh ternyata tantangan ti Allah supaya manusia bager ku duitna. Matak lamun jelema loba duitna, pedit hirupna, dengekeun doa nu miskin sing beak. Bener. Nu miskin boga tugas sabar dina hirup. Paingan ejek Nabi panggeulana ka surga teh jalma nu miskin. Naha sabab jelema miskin mah hampura diledek batur, dihina batur, diseci batur, ngalawan teu boga duit, nyokot pengacara teu gablek, ngarumasakeun maneh we cicing, maka Allah nu bakal melaanana. Matak jelema beunghar ulah coba-coba ngahina jelema miskin, hareupeun Allah bisa jadi silaing jadi wadah runtahna. Ya. Bener lur. Berkat tang-tang disebut pejabat oke ku rakyat. Mangga nyalon kades, nyalon bupati, nyalon gubernur, nyalon presiden, silahkan hak prerogatif seseorang. Ngan kudu sadar kahiji jadi naku takdir Allah, kadua dicoblos rakyat eureun tong nyoblos jadi moal. Maka na geus jara di teh turun atuh ka rakyat lain ngajedol boena kursi. Wah rakyat jadi pamimpin narek mimpin cucungu. Mata geus jara di pamimpin wayahna hargaan rakyat. Urang boga Jawa Barat disebut pajajaran. Pajajaran artinya rakyat jeung pejabat teh pajajaran, sajajar teu ngamena, teu asa aing, teu ngajadikeun diri saragam teh alat kekuasaan, teu menyatu jeung rakyatna, wawuh jeung rakyatna, apal keleng rakyatna, nepi ka nyaho jeung fakir miskin rakyatna, pan eta nu diarep-arep ku rakyat. Bener? Pajajaran sajajar kadua Siliwangi, ai Siliwangi teh silih jeung wangi, silih-silih wangi seungit. Jadi deuk nyengitan rakyat. Nu kumaha pamimpin nu nyengitan rakyat, apal ka susah rakyat, nyaho ka bingung rakyat, apal pangabutuh rakyat, sehingga datang pejabat ka rakyat jadi solusi ke kebutuhan rakyat. Weh. Lain halus pidato, rakyat geus teu main, teu butuh janji, butuh bukti, teu butuh waos nyorocos, nu penting mah aya buktos. Mata anu hade mah ieu bukades. Kajian wel-welan dari betekel ke kamari bau bahasa bukades nyalon dan nu hadir di dieu teh nyoblos kabeh henteu nya. Kira urang tanya, bahasa bukades nyalon, ibu nyoblos kabeh ka bukades? Bukades cirian tuh. BLT coret. Berarti lalu coret. Geuning ieu bukades henteu teu saperti kitu tah ngaran pamimpin mah bijaksana, deuk nu nyoblos deuk nu teu nyoblos kuring geus jadi mah rakyat kuring keneh bodoh boloho gelo tetep kuring jadi pamimpinna anu kudu bebela ka rahayatna.
disebut teh Siliwangi. Maka deket-deket anak tales Siliwangi cenah ngajiri mujub jadi maung, lain maung nu belang, lain maung nu rangeteng. Ai maung teh mak jeung ung, ai makna manusa, ungna unggul. Pamimpin nu alus teh jadi manusa unggul. Nu kumaha manusa unggul? Kujangna warnana kujang, molongona tilu, jadi nu disebut Siliwangi. Pamimpin nu agung, pamimpin anu seperti maung, boga tilu sifat. Rakyat lapar dirina pangheulana lapar, rakyat geuleuh dirina deudeuh, bahkan rakyat cua dirina mah rek mika cinta. Inilah disebut maung, artina manusia unggul. Nah, nanagerana mah paingan teu dijadikeun kades. Nah, da urang mah batur ngewa ditonyo. Batur teu nyoblos diontrok. Maung manusia unggul, rakyat lapar kuring pangheulana lapar, rakyat geuleuh kuring rakyat geuleuh kuring eudeg deudeg, rakyat cua kuring mah eudeg cinta. Inilah disebut maung. Jadi entong keung lain maung nu rangeteng. Manusia unggul. Tah lalakon hirup manusia teh di dinya tempat. Maka hate bakal kacakslakan ku sifat panyakit rasa. Bisa rasa bisa, alus rasa alus, pinter rasa pinter, daek oge rasa daek. Pangaosan ieu alus lamun sumberna hati nu kotor moal datang ka alusan saeutik-eutik acan. Pangaosan teh alus tapi hatena kotor, bubar pengajian ge bakal dua nu diomongkeun, hiji nu hajat, kadua ajengan. Benernya nu hajat teu ngarti-ngarti bari capek kuat eueuh pinjuk-pinjuk acan hiji. Kadua ieu na negarana teh anggeureuh ti baheula teh di kopeah dua. Jadi bubar ti dieu menang pahala moal ngadon mukakeun aib batur, artina si eta geus jadi laleur eunteup di tempat nu kotor, napalkeun anu kotor ngarah-ragreg darajat batur ku kakotoran. Weh. Ngaran-ngaran pangajian nu alus mah kudu saperti nyiruan. Cicing dina kembang nu hade, nyeuseub saripati kembang, maka lahirna ge adalah madu. Ai madu artina amis. Lamun ibu amis budi, alus basa, ngeunah carita, boro-boro kolot, budak oge bakal hirup betah genah babarengan jeung ibu. Ngan lamun hirup geus jadi patrawalik hampura, boro-boro kolot, budak ge lumpat pangheulana. Matak lamun ayeuna ibu-ibu keur rentang-rentang ibu batur juk ingkah ka patrawalik. Gerak-gerak teh. Sing araramis artina aramis budi. Hirup boga kahayang, hayang naon? Ibu osok ngadoa, ya Allah paparin abdi kasayan. Pertanyaanana, bener teh kahayang eta? Ya Allah paparin abdi kasayan. Kuring rada curiga, ieu teh ukur ngadoa wungkul atawa jeung gawena. Sabab Allah mah teu butuh ucapna tapi butuh tina gawena. Ya Allah paparin abdi kasayan. Budak TK ge bisaeun, budak PAUD bisaeun, budak SD ge bisaeun. Nu hese mah tah migawena nalika menta kahadean ku Allah dibere urang tara migawe. Jing rada jero. Kapan kabeh kitu ya Allah paparin abdi kasayan. Ngeus salat subuh mau kena dipake keneh kurunyung tatangga ceurik. Assalamualaikum, cek ibu teh waalaikumsalam. Aya naon ece? Budak sakola butuh biaya keur teu boga duit, teu ngeslok keur ongkos luhurna 100, handapna 50. Ibu reketak inget ge salat subuh. Gusti paparin abdi kasayan, ieu jawaban salira atos tong loba dongeng. Ieu aya bawa pake heula. Eta akhirat nyieun, akhirat meunang kahadean, dunya nyieun kahadean. Kade kudu apik. Bahasana akhirat menang kahadean, dunya nyieun kahadean. Akhirat Allah nu boga, dunya ibu nu ngadamel kasayanana. Kaharba. Tapi kenyataan makan lain kitu, tak komo nu belah dieu. Ya Allah, pabarin abdi kasayan, kurunyun tetangga aya naon. Juga tengah hoak da jengkel, ngaganggu keur wiridan dia teh. Lain aya pangabutuh biasa. Ungah teh aya pangabutuhna. Sok ngomong aya naon? Budak sekolah butuh biaya sabaraha? Luhurna 300, handap 200. Rek ti mana? Eueuh urang oge. Jeung aya-ayana mah da jelema teh kitu, aya waktu ngeclok surah seuri. Aya babah-belabah mayar kana ka urang nu kudu tugah tagih. Hoream sieun katambahan doraka. Jika nu heueuh tangga dalil teh. Ayeuna mah kieu kamari teh ulin ka imah tetangga karek aya opatan, bikeun KTP jeung kakak jug ngiluan kana kelompok itu Bang Emo. Kacau.
ongkoh minta kahadean tapi batur dititah asup kana jurang kahinaan. Jadi lain Allah nu teu ijabah awak urang di alam dunya nalika geus diijabah kahadean bet nolak kana kahadean Allah. Kaharotos. Bapak-bapak ge sarua. Ya Allah, paparin abdi ka saya, jerut turun ti masjid, kurumuy tatangga ngabring kamarana mang. Ka sawah, sarolat heula atuh tong sok budunya hirup teh eta cikene balik di masjid. Nah batur juga diomongkeun. Mun batur boga salah, mun batur boga dosa ku salahna, maka urang ku ngomong gitu boga dosa ku gibahna sarua garelona. Cicing. Rada asup ka ibu. Di mana mang? Ka kebon. Dari 4:30. Sarolat henteu. Nya salat di masjid atuh salat teh naon ngabangun masjid kalaka jiga pasaran. Sarolat heula di masjid tong sok bodonya hirup teh. Moal maot isukan. Wayahna nya kitu. Nyeri we hate batur. Tah hampura. Bieu ladang salat minta kahadean boro-boro di akhirat. Di dunya jeung jelema eta ge geus goreng. Bener. Mun bapak bener hayang kahadean jerut turun di masjid leos ka warung meuli kopi ujung udud kasampak aya budak tatangga ngahulang jiga nu hayang jajan tembus atuh rasa urang karena rasa itu peka atuh. Ieu budak wayah kieu cicing di warung gua aya pangabutuh ujang kamana mama teu aya kamana bapak maot cicing jeung saha jeung nini kunaon ujang ngahulang hoyong jajan muhun kok jang sok isuk deui mah ka bapak barang penta duit pakerjajan eta tah ladang hayang nyieun kahadean ngan da hese jelema menerjemahkeun doa eta teh hese iwati jelema nu peka hatena kakara ngarti kana eusi doana. Mentak aing ngadoa tong luhur teuing bisa teu kataekan. Ya Allah, paparin abdi kasalametan dunya akhirat cikeuneh kaluar ti masjid ngomongkeun batur salamet ditonyok. Jadi lamun bapak jeung ibu hayang salamet di akhirat, wayahna awak ibu awak bapak poe ayeuna salametkeun panon tong popolotot, bibir tong loba ngomongkeun batur, ceuli tong dungdak dek-dek kana gosip, ngalengkah sing kana bener, hate herangkeun kakara eta bakal salamet boro-boro mah akhirat alus nu boga, dunia ge pada mikanyaah. Bener? Urang ngadoa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Salametkeun abdi ya Allah dunia jeung akhirat. Mana buktina? Mana gawena? Panon popolotot, bibir ngomongkeun batur, ceuli resep kana gosip, ngalengkah kana salah, hate panasan, batur nyen gedong ngebul hulu. Batur meuli mobil ratug angen, batur meuli sawah sakalor, batur meuli motor muntaber. Batur nyen pila kaeh. Aya kasalametan lain Allah nu teu nyalametkeun tapi bongan Allah geus mere kasalametan urang nolak kana kasalametan pangeran. Weh. Aduh. Ya. Allah teu boleh nyalametkeun ibu nyalametkeun bapak. Sabejat-bejatna ibu sagoreng-gorengna kalakuan kuring tetep nana gerhana dihargaan ku batur lantaran Allah nutupan aibna. Ibu dihormat batur sebenarnya lain ibu anu terhormat tapi Allah nutupan aib ibu. Nana gerhana dihargaan batur lain kuring nu berharga tapi Allah nutupan aib kuring. Allah ngarapetan aib manusia tapi naha manusia besi dibongkar karena aibna ari urang saha. Rada unge. He Allah nu nyieun ibu, Allah nu bogana ibu. Allah menutupan aib ibu. Allah nutupan aib kuring. Nah ari manusia bat ngabongkar aib. Bener. Mun hirup cek Imam Syafi'i, lamun hirup hayang mulya, sampurnana agama, salamet dunya akhirat, mangihan aib batur rapet bibir tong mukakeun aib sasama hirup. Deui, ya ceramah teh, teuing asup teuing moal. Ai palebah asup mah heueuh, palebah ungeukna mah heueuh, ngan asa kurang percaya. Mata mun ibu hayang dipilih Allah gerak pilih ka hayang Allah. Jijing hese. Mun ibu hayang dipilih Allah gerak pilih ka hayang. Jadi batur maju hirup, batur jadi kapolsek, batur jadi TNI, bukades jadi kades teh eta teh lain ku amalan-amalan teuing wirid-wiridan lain. Aya nilai hate anu Allah mikarido kana hatena. Anu urang teu nyaho amal naon nu diperbuatna cukup dirina jeung pangeran. Matak hirup tong suudon. Pedah teka ingking ke masjid, pedah teka tembok gelimring sarung, gitu.
Eta mah sakadar cangkang, eusi hate nama ibu dihina batur, dipitnah batur, diledek batur, dihianat batur, dirina ridho Gusti nampi abdi, didinya Allah bakal nikeun kamuliaan. Lamun dihina, diledek, dicaci, dimaki, Allah merek kamuliaan di akhirat. Ngan memang dunia mah bakal terhina da dihina batur, ngan akhirat mah bakal mulia seumur-umur, tapi sabalikna keun ngahina, hina di akhirat seumur-umur, mulia di alam dunia. Well. Lamun ibu dihina batur, diledek batur, dipitnah batur, di dunia kan nyeri hati. Ibu dihina, di dunia terhina. Bener. Tapi tenang, bakal maut. Nu ngahina modar, urang maut. Oke, nu ngahina mah modar. Nu ngahina modar, urang maut. Ngeus marawat kabeh, aya jelema bakal silihina moal. Jadi hukum dunya mah aya tungtungna, tapi sabalikna di akhirat urang dihina batur, Allah ngamulyakeun lantaran hinaan batur. Sabalikna keur jelema nu sok ngahina, Allah ngahinakeun di akhirat saumur-umur. Bener. Otak hidup mah kudu kalem, kudu enjoy, kudu tenang. Dihina batur, paduli. Dipitnah, sabodoh. Diledek, ku masih eta. Nah, urusan urang mah keur nguruskeun diri urang, teu hayang nguruskeun awak batu. Awak urang ge pagujud keneh hirup teh. Leres teh, Bu. Awak urang ge pagujud keneh hirup teh. Ternyata kesalahan batur teh sumberna mah geuning ti urang. Mata ulah ngewa kanu salah, bisa jadi kesalahan batur sumberna urang. Kunaon aya terjadina ayana Bang Emok tah? Saha nu salah? Hiji. Ulah kasaliniran. Kunaon ayana Bang Emok, saha nu salah? Lain rakyat. Saha atuh nu salah? Hiji, pamimpinna. Dua, ajenganana. Tilu, jamaah pangaosanana. Naha cacak-cacak lamun ngarti kana zakat, ngarti kana sodako, cek ustad kami deuk zakat, cek kades kami deuk zakat, cek jamaah kami deuk zakat. Gunukeun di sadesa, moal mungkin ayana Bang Emok sabab umat Islam jarakat kabeh. Ieu mah kalahkan negara dicarekan. Mahal cengek Jokowi teu balik jadi presiden teu cengek mahal melah. Sanes ngalopatkeun nu di luhur melah. Cekas teuing urang kana kesalahan batur. Ayana Bang Emok kuring teu bisa nyebutkeun neraka, teu bisa nyebutkeun rentenir, teu bisa. Naha cek kuring teh ibu teu meunang ka Bang Emok teh riba, renten, rentenir, pangabutuh rakyat teu bisa ku dalil, mang ku dibere. Andai kata rakyat datang ka kuring cek ustad nepi ka raoseun ceramah ka kupingna ku ibu. Bener kitu pisan memanawian atuh mah teh gaduh ka peryogian luhurna 500 hanapna 400 hanas ceramah balik ku mabuk tina teu aya ibu. Belenyeng ka kades cek kades sami teu acan cair. Belenyeng ka kapolsek cek kapolsek ge sama acan gajihan. Belenyeng ka TNI cek TNI siap teu aya. Belenyang ka ustad cek ustad eueuh nu bageur iwati anu mau motor beat bari duaan ngagemol kantong asup kana ganggang tasi eta apa bener mata keur mereskeun kejenjangan sosial lain individu lain presiden lain kades lain camat sararea umat Islam ngarti zakat iraha jeung gebrokna sararea umat Islam sodako mana jeung gebrokna lamun anger karek nyaho dalilna henteu gebrokna tungguan bakal lebih hancur batan ayeuna aduh tah ceramah kieu mah Bapak MUI nu baru hutang mah asa atoh asa dibelaan jeung asa beuki sumanget cerok teh da aya tangelan bener tuh tempo di jalan-jalan jam 8 kaluarna rok para ronok kaluhur you can see buuk di beureman teri dok lamun kuring kasih eta nyebut pina neraka heuh WTS aya teu ngarti WTS mah ublag atuh aya disebut WTS mah ngahuleng aya pelebah ublag mah seuri pilih palitinya teu terang oh nya wae banyak teu aya teu bisa nyebutkeun si eta pinarakaeun teu bisa naha solusi mah aya di urang kabeh Pak kunaon si eta bet gawe dinu kitu sangsara hirupna kunaon si eta gawe dinu kitu butuh sahuapeun kunaon si eta gawe dinu kitu peurih hatena
Kan kuring orang analisa di mana-mana ge dianalisa. Baheula ge sampai menjadi penceramah teh nggak analisa budaya dengan agama. Tah ayeuna nggak analisa kunaon si eta bet gawe di nu kitu. Sampeurkeun pan berarti. Sampeurkeun cing teh ka dieu neng. Sabaraha cing teh harga wayah kieu 7,5. Cing teh eta teh sareng penginapan sumuhun. Sabaraha penginapan anak 200. Jadi eta 5,5 keur naon? 500 keur abdi. Aya nu 50 keur ojegna. Cing teh akang mah gaduhna ge 2,5. Tah eta mah cenah wayahna di kebon buncis. Gunung Aratu wae. Nah udah ngajawab Aratu. Di kebon buncis. Bae cing teh lah nu penting mah jadi we, keun bae di kebon buncis ge. Balenyang abdi ke kebon buncis netrik. Ayah sahung 2 meter persegi bari doyong. Gek diuk sok atuh cenah bilih bade ayeuna. Lain cing teh kuring malendekna naon. Bade naon? Tah duit sekelan ngan pangjawabkeun pertanyaan. Kunaon bet gawe di nu kieu? Nyurujuk cai panonna. Nyuuh harita keneh duit ditampah henteu dibabetkeun ka kuring harita keneh. Ternyata lain butuh duit, Pak. Lamun harga dirina disesak ku pertanyaan kitu, hampura teu butuheun ku duit. Mun ibu ditanya ku salaki kunaon maneh ceurik ngadon curik ibu teu ngomong artina ibu boga beban anu gede nu teu bisa diomongkeun. Ieu oge boga beban anu gede nu teu bisa dicaritakeun. Orang analisa pan cerdas. Dirobah pertanyaanna gaduh ibu Rama. Teu berarti yatim piatu. Boga salaki kabur. Bapak Kapolsek izin tadi dia teh aya foto lalakina nu kabur. Bepiteangan ku aing di dieu tah. Ari jadi lalaki teh kudu tanggung jawab lamun kawin sing bener, lamun cerai sing bener, turut nagara, atiullah wa atiur rasul ulil amri minkum, lain culeos si lain mah hirup teh teuing. Awewe teh butuh kepastian lamun deuk cerai jeung ini ka pengadilan agama sidang itu boga surat duduk janda, urang boga surat duda, deuk nikah teh kudu sirih-sirihan. Kakakna asupkeun anak jeung asaan pamajikan. Terjadi bantuan negara asup lantaran aya kakak di jerona anak kurang bener. Ya, geus rana mah mending we nikah siri. Heuh nu tadi culeos. Sanu rugi ieu tah. Aing geus teu meunang bantuan kakara negara dudungingkeun. Aing mah ti bareto tara meunang bantuan. Sinten gaduh kakak eueuh. Ayeuna negara deuk kadeteksi ti mana lamun teu boga kakak. Nah memangna negara teh tetangga jeung tetangga. Bener. Jadi cinta neng teh boga salaki kabur. Boga anak 2. Nya teguh ku ibu umur sabaraha tahun tah anak 2? 33 tahun. Geulis keneh, Pak. Pilih Bapak yuk ngiring ayeuna jeung abdi. Geulis keneh. Jadi boga anak gaduh sabriji 2. Kumaha atuh cing teh budak sakola nya eta pisan nu jadi kabingung abdi budak sakola butuh biaya tuluy cing teh neng kumaha barang dahar teu aya nu masihan pertanyaan aya cing teh di ditu ustad seueur nu sok ceramah loba osok barang bere ka neng eta jawaban apa asli gentar buludug cenah ukur ngadaralil wungkul kanyataan mah urusan pribadi we cadu kudu barang bere nu karar itu patut teh hampura tah lain cek urang cek si itu tah cing teh aya di ditu kades ulah ustad wungkul aya osok barang bere dia sarwana we cenah kitu hampura buka kades lain cek urang cek si itu urang cing teh aya dinten teteh nu sok pangaosan seueur malahan malam Jumaah yasinan malam Minggu marhabaan osok cing teh barang bere ka teteh pan sidik teteh yatim piatu jawabanana ya pak alus-alus tiung pak alus-alus baju pamer perhiasan pangaosan teh kacadunakeun cenah barang bere ka abdi hampura bu tong kasihkeun lain cek urang cek si itu urang mah sakadar nepikeun cing teh aya Bapak Kapolsek di ditu aya cenah nanggung osok barang bere sarwana gitu nomor teleponan palingan si eta betah gawe dinu kitu urang teu bisa mere solusi naon-naon bener matak cek kuring ge ilmu teh karek sebatas bibir can katoong dina gawena matak tong ngarep-ngarep neurak ilmu urang lamun urang can katebo gawe tina eta ilmu urang bener
Ayeuna nu rumah tangga ibu hayang salamet, nu rumah tangga hayang naon ya? Ayo ukur hayang sare duaan mah jeung guguling ge jadi. Da urusan sare mah ceuk urang mah talung keneh tibra we. Cobaan duaan jago kudu tibra, geura sok penting ge moal tibra. Coba sare sorangan genah tibra we. Coba engke mah bisi teu percaya. Engke neng geus nikah. Engke ban tidur belum moal jongjon. Geus teu kudu ditanya deui, geus kaharti. Nah ari nanagerhana apal tisa tah korbanan. Harudang. Aya deuk titah ingkah, sieun ka sigeung. Dicabak saeutik ngadeg-deg. Parawan bareto. Ayeuna kala ka manehna pangheulana atuh da. Jadi rumah tangga lain hayang sare duaan. Hayang naon atuh? Sakinah, mawadah, warahmah. Ibu lamun kana rumah tangga sok ngadoakeun sing sakinah, mawadah, warahmah, aya ditebut ku kuring panon maneh ge carinul bati pasiap peuting. Ternyata sakinah teh hese teu sagampang nu didoakeun. Bener? Pun ibu hayang sakinah, mawadah, warahmahnya. Tos ngalaman. Apal di. Naon atuh rumus hayang sakinah mawadah warahmah? Hiji jang neangan pamajikan ulah karena geulis. Geulis mah relatif. Ayeuna sakeneng geulis keur ngora antosan 30 tahun kahana bakal robah pamikiran. Nah, rumus dunia mah pana teu ruksak. Boga budak hiji gumelis, 2 cumtil, 3 pakusut, 4 awut-awutan, 5 pudegdeg awak kabeukahan, kasuna berhiji beak kusarangan. Salaki nalakop kana tabeng da eta hees teh kudu ngadedangkap mung diganggu. Ku salaki disigeung gede-gede teuing awak teh atuh. Kasigeung enit ka kantor desa, pundung 7 poe ngayakeun senam, keterlaluan 2 tahun ongkoh, senam 2 tahun awakna lain meotan, lain ngabegangan, lain ngalangsingan, beuki meber. Nah, nusok senam diintip teh goyobot, comro, misro, liliwetan, toong salaki beuki leutik we, mikiran hutang urut goyobot. Mata rumus rumah tangga mah tarima abdi nikah kabeuteut tegas bapak nu wastana neng titik-titik. Tarima di dinya lain ucapan, praktekeun deuk narima, deuk gorengna, alusna, geulisna, kagoreng patutanana, leg-leg tong gampang bebeja ka batur. Nah, ulah bebeja ka batur moal ngarasakeun apa yang kita rasakan. Sok kasusah ibu bejakeun ka batur. Nu ngewa yang serikeun, anu kadang-kadang nu resep ukur mei karunya, geus. Patak cekur mah keur naon bebeja ka batur. Abdi can nikah teh kudu bebeja ka ibu da moal mere duit gede atuh. Nya. Sugan ibu ku kuring lamun kuring nikah diulung, dok datang. Ayo teu mere mah deuk naon. Lain karena geulis. Geulis mah relatif sepuh. Lain karena harta, ada harta ge sarua relatif. Gedong sigrong mobil mewah sama lega teu saeutik jelema beunghar tapi runtak rumah tangana. Bapak hajat ya bapak hajat tinggal ku ibu. Bapak hajat teh loba duitna. Ayeuna ibu dilalajuan ku kuring, da kaciri teu baru duit teh. Tapi nah ibu beberapa katakan seri bunga hate. Ternyata ibu teu boga duit tapi bunga hate. Gerak toong bapak hajat loba duitna tapi nah seri teu ngabarakatak jiga ibu. Urang mah kaharti loba duit isu geus loba bayareunana atuh. Matak teu satiap duit matak mawa kajongjonan hirup teu saeutik jelema teu boga duit matak teu jongjon hirup. Jadi nu pika butuh mah lain duitna eta jongjon hirupna. Lain harta. Kunaon atuh rumus dina agama dibagi 2. Lamun lalaki pentingna sok ngayakeun ngeuyeuk seureum, beurangna sok ngayakeun sawer panganten. Ngeuyeuk seureum geura cicing dina samak, lalaki beulah katuhu, pamajikan belah kenca. Kolot baheula nyimpen samak artina rumah tangga sakinah mawadah warahmah. Lamun geus bisa samaksud satujuan maka cicing lagi dina samak lainna karpet. Daknya karpet mah hese menerjemahkan adi samak mah samaksud satujuan.
Gening lalaki dikatuhu pamajikan dikenca, panggede-gede tanaga adalah lalaki, nu macul lalaki, nu nerima duit lalaki, init kajongko lalaki, mikeun duit lalaki, copot jam tangan lalaki, nu make teu ieu kenca teu ieu. Otak nu ngaran kenca mah hampura ulah luhur-luhur teuing lamun ngomong. Kudu rendah. Nah, kenca. Lalaki nu capena, ibu mah sebagai kenca, mata gediukeun ge dikatuhu jeung dikenca. Geuning aya sasajen, sasajen teh boga makna, salaki deuk diajen ku saha lamun lain ku pamajikan, pamajikan deuk diajen ku saha lamun lain ku salaki. Makna tina sasajen adalah silih ajena. Tuh, ungeuk. Geuning aya kemang, kemang teh seungit. Jadi salaki pamajikan kudu bisa silih seungitan, aib akang aya di si neng, aib neng ge aya di akang. Mata kadang-kadang ke rumah tangga netep magening aduh pamajikan moal aya nu panggeulisna ragrag we talak aya nu ngaheureuyan deui tong ngadeuketan mantan urang buduk nage aya 70 na. Aib ibu aya di salaki, aib salaki aya di ibu. Mata salaki jeung pamajikan nu alus adalah silih tutupan karena aibna masih. Ieu mah teu da salaki sare jepret foto asupkeun na Facebook molor wae. Geus kacau. Sare jeung urang, dahar jeung urang, segala rupa jeung urang, eka gorengan nepi ka batur, tanu kitu AWP obok nya dipoyoknya di lebok. Geuning aya duwegan dicongcotan ku gula beureum, duwegan teh artina tuh lamun cau saturuy, lamun pare sageugeus, lamun duwegan mah samangar, hijina sahulu. Jadi rumah tangga nu hade teh lamun salaki jeung pamajikan geus sahulu. Sasirah meureun ibu nggak sasirah artinya sapa madegan sapa mikiran kakara terjadi sakinah mawadah warahmah beurangna ngayakeun lengser bagja temen mulia temen anak anti kamari dilanglangan kasimpangan nu kasep satuhu nun satuhu dipapak antayan mojang diibingan digendingan dirampakan rampak kendang haturan nu kasep sumping nun haturan gek calik dina kursi gading kencana celengkeung panjuru kawi asep mimiti diwuruk dangukeun kudua cepil simpen di manah nu jembar ayeuna mah beda deui naon eta zaman hidup lalagasan teu aya anu mereudi di saha deui di saha di panganten temongkeun hareupeun umum sing karompak. Jadi mun kahareup teh ulah lalaki wungkul bawa mitoha inu sing kompak. Runturun jati rahayu rahayu manjing walagri sa bapaosna runturun jati rahayu rahayu keur more adalah manjing walagri sa bapa guru kaburu amin osna Islam ngabogaan ciri-ciri nu moal pahili omat asep ulah lali patokanti maha suci karek 270
jati rahayu rahayu manjing walagri sababa nanti dua nana bu Wur awur beas nanti awur 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 beas langsung banget jelek awur awur bukan des nuzarur awur beas nanti awur 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 mau bakal awur beas nanti awur 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 beas nanti aduh bukan des awur 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 beas nanti awur 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 beas nanti awur awur naruhun sing sararehat sing bararat milik dadangeun rezeki anggang balai ta eta teh doa khusus kanu mere ai nu teu mere mah sok we ngadoa sorangan ade heueuh naon nu diawurkeun hiji beas dua es bonbon terus bu naon maknana beas jawur awur tah ulah nyebut mubadi temenan sanata teh ngawur-ngawur beas teh mubadir teu dah hayang ge beukieu mubadir sakeprul mubadir saeutik mubadir oke ulah pasea lamun dianggap beas diawurkeun mubadir tah urang kumpulkeun beasna lebok kumaneh da ieu mah hanya sebatas simbol ngawurkeun beas teh simbol eukeur tugas lalaki nu alus teh bisa ngawur ka pamajikan hayang geulis dangdanan hayang nurut contohan hayang jongjon rasikoan mah gera masak tapasakeunana mah gera nyangu ieu beasna mah dangdan ta alatna mah diparfum ieu parfumna mah urang ka imah ieu imahna mah gera shopping tah duitna jongjon jongjon tah jongjon ibu bawa kana bahasa agama disebut sakinah jongjonna ibu-ibu teh eueuh deui imah pageuh baju teu dahar seubeuh eudeup dangdan aya alatna deuk dahar aya beasna deungeun sangu tos pabalata hayang ka imah geus nyampak tugas lalaki maruk teu berat tah nyadiakeun nu kararitu teh tugas jalung ibu-ibu kuat juga nu asa didukung well bari ngareret ka salakina kadarenge teu gitu hayang geulis dangdanan hayang nurut contohan hayang jongjon rasikoan ulah ai sare hayang jeung nu seungit ai dimandian ku sabun ganduk baingan dikegepan teh asa es jeung domba Garut lain salah ibu salah saha salah salaki mata tugas lalaki nu hade adalah ngajamin lahir jeung batinna lahiriah ku dunia batiniah ku agama engke subuh adan gigireun pamajikan geun bae tong ka masjid sami ngomah ngalatih Allahu Akbar Allahu Akbar cek pamajikan naon pan ngomean batin neng hayu urang netepan bareng kitu tah lamun ieu entong kagok cobaan ke bapak adan gigireun pamajikan subuh Allahu Akbar kumaha cek ibu nya so soleh teuing pernah ibu dipangadankeun ku salaki teu nyaho abdi ge kamari mah pengajian di Jampang Surade cing teh Pak pernah mangadankeun ka pamajikan abdi iraha Pak da pamajikan maot lahiriah ku dunia batiniah ku agama jadi agama tetapelkeun kana batin pamajikan urusan lahir dunyana urusan batin agama kadua nu diawurkeun teh es bonbon ai rasa es bonbon pahit amis peuheur lada haseum pahit peuheur lada haseum rumah tangga bakal karampa ku sararea bener apalannya
pahitna peheurna ladana hasilna rumah tangga bakal karampa. Nah nana gerhana apa tinggal nempo we tah ieu teh korban bungkul. Coba keur bobogohan wah riweuh loba nanya kamu udah makan belum. Dijawab ku bebengok awewena, ih kamu perhatian banget, suka deh aku. Rujil. Coba geus kolot kieu, kamu udah makan belum? Ganeng, mana beasna? Geus kolot kieu. Keur ngora-ngora kieu mah atuh jetot ti tajong ceuk salakina, kamu sakit. Cek awewena teh iya, ku puskesmasnya, coba yang nulis kolot. Jetot ti tajong, kumaha ceuk salaki ibu, eta batu eta cokor neuleuh atuh. Keur ngora, indit-inditan mau motor butut boborot botan, nepi ka mogok dorong kuduaan, cur hujan ditanya, kamu ridho? Ih demi AA, hitung-hitung iin dia. Geus kolot kieu motor mogok, daek ibu ngadorong, ngagajel ngarita keneh, dijejak motor ganti ceuk aing oge atuh. Artinya rumah tangga teh papahitna peheurna ladana hasilna bakal karampa. Bener Bu? Matak sing kuat mental. Di mana atuh jalma nu bakal kuat mental? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fidin. Allah deuk mereka alusan rumah tangga yufaqihu fidin. Lamun duanana pahamna agama tah nu nguatkeun mental teh adalah agama. Rumah tangga lain saheureuyeun, rumah tangga lain permainan, rumah tangga lain heureuyan, tapi rumah tangga ibadah ka Allah Taala piraku ngaran ibadah nepi ka mental harengker jeung garore. Entak ibu-ibu ye kaden urek cerai ayeuna ulah dikit-dikit janda, dikit-dikit janda. Deh, goblok salaki ge mah kalau ngaradenaen. Waduh, wah. Geus jadi rana mah. Boga salaki mah ibu 10.000 datang ka imah dibawa ku salaki. Geus jadi rana mah boro-boro 10.000 1.000 moal datang-datang. Minimal atuh boga status. Matak lamun ibu boga salaki kedul, jarang ka sawah, keun bae nu penting mah dahar usum kieu mah. Ulah-ulah ngabandingkeun jeung rezeki batur. Tuh tempo turutan batur imah geus gedongna ari maneh bebungok salaki teh guam pisan, talung biar marmot aing mah kitu ulah. Buat diakurkeun jeung marmot. Ya mah dikit-dikit janda. Talung radenaen. Salah kita araleun jogek masia. Coba geus raranaan. Aduh, buuk dibeureman deui, rok pondok deui, gaul bebas deui. Aduh, eta begerna kuat jiga angkot penumpang. Tong sok ngagugu nafsu. Ya. Dikit-dikit janda. Pertahankeun jeung ibu teh deui ka salaki teh ulah loba ngalonyeng. Talung raranaan aing. Kumaha mah salaki dijabah. Otak dina status sosial berdasarkan analisa kunaon geus rumah tangga ibu-ibu babari genut. Naon duitnya ku anginnya. Awas abdi. Ini jam senal dan payet beueur ladang hasil rumah tangga bakal karampa. Batak sing kuat mental rumah tangga iwati ku agama. Ayeuna tugas ibu. Ita nadorta ilaiha sarotka direret basket di tempat sono imut lucu ngagelenyu semeah dari harus beli hari basa. Ibu mulai ngelucu ceramah nu bibir urang. Eta cenah bocah petama nyerita. Da ipis kan. Entar lamun nyarekan pamajikan 2 jam moal eureun. Kajin pamajikan geus dilawan ku kerek anggar mah cobrot. Well, ita nadorta ilaiha sarotka direret basket di tempat sono imut lucu ngagelenyu semeah dari harus beli hari basa ka salaki. Salaki datang ti panjabaan langsung papageun lawang pantok geuning aa sumpi. Diek diuk salaki lawang pantok cokot cai anu tiis keun bae tong make gula bikeun ka salaki pupuntenna. Punten bapana cai teh. Teu jeung gula-gula acan rumah tangga leutik suruput ku salaki diinum jiga nu amis ternyata nu amis lain gulana nu amis budi ibu ka salakina. Leres Pak. Tok kudu ungu sing tarik babong Pak. Marah kaum dia kasindiran. Tinggal
Bapak kuring bari kieu socana mah lepok. Bener Pak? Keprok ongkoh. Bari pupuntenna geus kitu candak pananganna suntangan ulah ka batur suntangan ka salaki tara riweuh. Suntangan ka caroge hapunten bapana bilih teh acan netepan hayu urang ka jaman. Anterkeun ieu sabuna ieu anukna ieu sikatna bagikan raja lamun ibu hayang disebut ratu. Ai ibu hayang disebut ratu ai ka salaki nyebut Firaun. Sok salah wae. Ini anterkeun ka cai dekul mani ibu cicing di luar ngajaga. Kalau keseserian si eta mah keluar dicai langsung sambut tak ieu bapak sarungna ieu kamejana ieu kopiahna kebutkeun sajadahna mangga bapak netepan heula beres salaki salat ibu ngulibet ka hareup can tamat deuk naon deuk nyuuh nalahunan salaki hapunten bapana capelung seribu tunu geuning bapak melahan jisim abdi ti luhur sosok rambut ti handap saya berdampal abdi ti bageula rumah tangga can pisan jugumakeun kanu jadi salaki hapunten sepunya ieu ceramah teh nya ceramah teh jero teuing da dirana teh mata koloh ge eueuh nu kitu tah komo belah dinya mah pisan nu aya ge langsung we salaki balik teh menang duit teh Kumaha kena eta teh abah nu kitu teh lain baturnya pemajikan abah wah cilaka ya jadi ya si abah keur curhat bu lain abdi jadi lamun bubar pengajian ya si abah tulakna teh dibuka kena jadi sanes batur istri abah diomongan ya pengawasan teh diomongan ayeuna abah maksud tidak siap-siap panto mau dibukakeun cuma cek pemajikan hari maneh ngadegeun pagi teh dengekeun we lain make ngomongkeun pamajikan ya abdi teu milu tanggung jawab mangga nyangakeun well ampun geus sarupa kitu bawa ke dapur salaki teh bapak hayu urang neda sasarengan magi teh acan neda ngan hampura eueuh deungeun sangu acan aya oge bala-bala 2 siki kurupuk 2 siki cengeng jalujuran 2 siki tempok ku ibu huapna segede peureuk lep ternyata nu matak ngeunah barang dahar lain deungeunna nu matak ngeunah barang dahar tah kagenahan hate digeunahkeun ku pamajikanana keprok deui. Semakin si abah keprok, semakin yakin bahwa si abah teu kitu. Atos barandaan. Sing hade kanu jadi sakit teh. Kakara apa terjadi sakinah mawadah warahmah. Idza nadorta ilaiha salaka. Direret masket di tepos sono imut lucenga kelenyu, someah darah dia alus budi hari basa. Duit ti salaki pake dangdang ge keur nu balik duit di salaki pakai dangdan ge ke nya asal kurang yakin aya namana pangaosan aduh lamai bareureum wedak di arah nepi ka halis di setrap rarapi katinggal nanti ibu hayang nempo balik ke dia haredang daster nu merengkel deui atuh anu kancingna 15 siki nu jiga partai cobloseun nya bu berarti urang mah duit di salaki pake dangdan keur batur kauleman jiga ratu bah kauleman jiga ratu di imah jiga babu komo di kamar jiga hantu kata ku sagala dipake na beungeut make bubur panon make bonteng bibir make tomat digeugeban teh asa hees jeung jus abah salah gede duit di salaki pakai dangdan keur salaki duit di salaki belikeun kana kuota aduh salaki mana yang duit teh nek anu tani anu dagang nu jadi polisi nu jadi TNI nu jadi pengacara nu jadi karyawan pabrik melaan ibu geus jadi belikeun kana kuota eta nu paling paur tukang nanggung
Nanggung jagung ngek gitu tak hampir semplak ai pamajikan teh ternyata keuning entertainment aduh gaul nanti jeung nu ajojingan nah da eta salaki ngek nanggung jagung pamajikan meukeun ngariung di jalan TikTok kan ajojing ayo ajojing kalau bayang ajojing eta salaki ngek dedeuh teuing jadi salaki na ulah nepi ka kitu hiji tah ibu teh alus budi alus basa alus carita genah direret kasaha kasalah dua ida amartaha atau atka di mana dititah wajib patuh di balik perintah suami ada perintah Allah di balik perintah Allah ada surga yang dijanjikan contohna Siti Khadijah wangsul asar karo rompokna Siti Khadijah nuju wiridan Nabi Matara tutah titah nyanak teko punyalira nyanak cai punyalira legu punyalira Siti Khadijah ngagabruk ya Rasul penuh ka abdi nepi ka tinduaran jisim abdi andai kata salaki ibu nyoba cai ku sorangan masak sorangan ngaleueut sorangan eudeup digabruk wah teh ngadon ngalejek alus hideng gitu geus kacau bungkul bangsa buang iza amartaha apa katilu hafizat kamali wa nafsik sing bisa ngajaga ngariksa diri jeung keluarga nalika salaki keur eueuh jaga kahormatan nama baik salaki sabab bisa jadi ngajaga 7 turunan salaki ulah dapan maneh dijieun status sagala-gala montong deuk nanahaw ukur hanya butuh komentar ti batur teu rame komo pas ya dina media sosial mah keur nanahaw nya Bu saragamkeun mah eusi hate lain kudu saragamkeun tiung jeung baju keur lalaki tugasna mere nafkah lahir batin ngajarkeun agama keur ibu tugasna dangdan lahir dangdan batin turut ka salaki ngajaga kahormatan salah aya urang kali yatim teh sok ka dieu ieu ceceh mana sok ka dieu lamun alimun ka dieu abdi nu ka dinya bade ka dieu bae anu buka yeuh bae nya mana aya seberiji so rek 20 ge mumpung kades aya keneh Bapak TNI yatim cenah yatim abdi nampina anak yatim sanes emak yatim oh ibu 1 siang angin deh kedua Yelo, 4, 5, 6, 7, 8, 1 juta, 1 juta hiji 100 ya aliman pame aliman yo sauri kadinya 1 juta 100 teluru lieur aing duit receh kitu lah 1.145 lamun hayang jadi 1.200.000 berarti kurang sabaraha kurang 55 aduh kana tiluan obatan kieu atuh 1 juta oh 1.100.000 lamun hayang 2 juta kurangna sabaraha 1.200.000 lamun hayang 1,5 juta teh berarti yatim tenanaon gitu bere ampunan aya masakan metodologinya metode sangat itu keluar duit diantar teh jadi pohon duit diantar kata itu diantar
Sajuta 300. Hei, bulan tos teh. 350. Sajuta 350. Sajuta 450. Baik Pak. Sajuta 40. Sajuta 500. Jadi mau yang 2 juta? Obatan berarti 5. Ini deh. Sajuta 550. Sajuta 550. Sajuta 600. Kurang kita. Baik mulai nomor. Sajuta 650. Sok pilih ulah aya yatim nu kalangkung. Sini deh, main ke dia. Sajuta 650 biasanya. Sajuta 750. Tengah deui berarti. Sok ti urang samare. 150 deui berarti. Jadi 2 juta sini deh. Sanes. Sekdes. 100 deui berarti. Pak Kapten 100 deui Pak Kapten. 100 deui berarti. Pak Kapten 100 Pak Kapten. Tuh aya Pak Kapten ya di Pak Kapten. Pas. Nah, kusabab liar ngitung, ya orang bikin ke Jawa Timur. Nah, nuhun. Udah receh mah hese ngitungna atuh. Urang mah bagian recehna dah. Siap, akhirnya diajar ngitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6 banyak. Kedepan. Sarang saya jadi. Mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, siap. 2 juta dibagi genep. Hitung mesti terkeneng boga HP tamu. Kalah ka moto deh. Seberapa, Bu? Namanya kan 63.000 maknya. Oh, ngaco. Jual HP gitu mah ngaco. 2 juta dibagi genep 200. Oh, 300 pas. 3 kali genep 300. Oh, oke. Kurang 300 ewaknya. Dek, cecehna kanggo naon? Mun dibasihan ceceh 300 kanggo naon? Oh, sekolah ya? Nutus teh aya saha? Si ayah. Mamah aya keneh. Ayah tadi dia. Nu mana? Ibu, nuhun ibu ya. Dedek, hoyong teu gaduh bapak deui. Hoyong. Alim. Nah. Alim. Sieun ya. Oke, nuhun ya. Sing sehat dedenya. Lamun aya bapak, dedek rek nyungkeun naon ka si bapak? Rindu. Sono. Hoyong pernah. Di saat urang tamelar ka kolot, ternyata aya budak nu kangen ka kolot. Di saat urang poho ka kolot, ternyata aya budak anu rindu kana sosok kolot. Di saat urang
ngategenahkeun hate kolot ternyata aya budak anu sono kana omelan kolot. Di saat orang hayang nyuuh, di saat orang bisa nyuuh ka kolot, ternyata aya budak yatim anu hayang nyuuh dina lahunan kolot. Deuk kusaha budak yatim disalametkeun lamun lain ku urang salaku umat Islam jeung Islam. Sim kuring memang dina metode ceramah sok aya gigieuan ibu, sok aya nyanyi gitu. Demi Allah, da kuring teu butuh duit, da kuring ge aya. Ngan sabalikna kuring sadar di antara nu hadir pasti aya budak anu nasibna sarupa kieu. Lamun andai kata kuring teu kikituan cantang tuh kabeh perhatikeun, cantang tuh kabere. Dede kamu sakola kelas baraha? SMP ya. Seragam terus kapeser, sepatu, otacan, oke. Dek kamu sekolah kelas berapa? Kelas 6. Notus teu aya saha? Ayah, sono. Sono. Mamah ayah. Singnya akan mamahnya doakan si ayah. Dede pautnya. Aduh, serius dari SD, tos gaduh seragam atau sepatu. Ai nu teu aya saha? Mama bapak, bapak, mama ayah, ayah. Kamu sekolah kelas berapa? Kelas 5. Nu tos teu aya saha? Mama, sono ka mama. Lamun ayah hayang ngagabruk. Bener kan? Oh. Cai panon budak yatim lamun dipancing hese. Tapi naturalisme, natural alami. Artinya aya tumbuh tina diri hayang nasibna sarua jeung batu. Nalika budak ibu ka sakola dituntun dianterkeun, budak ieu anu yatim moal aya nu nuntut, moal aya nu nganterkeun. Mata ngewa kacida jalma lamun ijit ka budak yatim sabangor-bangorna budak yatim ulah pernah dipigang ngewa. Sabab anak yatim adalah anak nu diistimewakeun ku Kangjeng Nabi Muhammad. Ulah urang teh haben-habenan we neangan perkara ngahargaan batur, ternyata urang teh terlalu jauh ngahormat nu jauh, ngahormat batur. Ieu di lumur urang aya anu hormateun, nyatana urang kalih yatim. Dede, kamu kelas berapa? Kelas 4. Terus kau peser sepatu cacat, terus kau peser acuk seragam atau ayeuna di bumi sarang saha dede sarang mama berarti notus daya saha si ayah sono ka ayah sono ka ayah sono rindu 1, 2, 3 berarti jantan tujuannya. Oke. Ibu Kades mana? Ibu Kades, Bapak MUI, Bapak TNI, Bapak Polisi, pangjangkakeun ya atos dalin wati. Ibu Kades 1, 2, 3. Bapak TNI punten pangjangkakeun. Bapak MUI hapunten abdi miwara. Dede canak suntangan ka Bapak. Suntangan. Tepuk tangan Ibu. Alhamdulillah aya gelikna. Dede kembali dia. Suntangan. Alhamdulillah. Terus jadinya sing kiatnya. Oke, sing sabar, sing tawakalnya. Bapak polisi. 1, 2, 3. Pak puntennya. Ibu, hapunten abdi Bu. Kali di. Oh. Pak Hajat. Pangjangkakeun Pak Hajat. Iya, hiji deui Pak RW. Itunya. Nah, wios sampai kadinya. Wios.
sebentar ya punya. Punten. Iya, Dek, Mas Yang. Sun. Nuhun ya. Halo, Ibu, punten Kak TJ. Oke, aku Dek, salam Dek. Ieu mah kelas obat ya, sok Dek, atos. Kan itu ya, Dek, bisa ngebis. Ieu mah kelas 6, sok. Dan ini mah Pak Wan SD ya. Ya kelas. Oke. Ya di sana kamu mau ke SMP. Jadi pangabutuh bakal ayaan nu rada gede ya. Lop. Aduh, yuk. Nuhun ya Bu. Disem kuring sakit tunu kabeh hatur. Bobo sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumpur jembar sahampurana. Paralun anu kasuhun meninggali henti pamrih. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.